Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Oh iya diman oge sang Teh Elisna di Cidadap oge mah haji sadayana nya. Teka kantun oge kanggo ka urang Lembang, ka urang Padalarang, ka urang itu tuh Ciranjang Cianjur, lajeng ka urang Tanjung Sari, ka urang Sumedang, ka urang Garut ya. Mang Ajid oge Mang Ajid ya, Bah Emot oge nya di Majalaya jangakeun geber bray. Sabot keur ngadarongeng. Anak gurutuk teh tatangga-tatanggana baralik ti panglalajoan. Ribut haribus majalkeun teh si colat ngaranjah ka tempat haramean ngado nyerbu tukang sate nyokot ting-ting domba sadua-dua. Tapi teu kabejakeun aya korban manusia mah. Iwal anu keur barang beuli saurang sukuna ngarumpak pameuleman sate. Tukang sate nama sirahna benyut lantaran tikusruk kana pasok wadah cai pangumbahan. Lantaran waktu rek lumpat sukuna ti kudawat kana sarungna anu ngadadak udar anu saterusna ti curalit cirahna telem kana pasok pangumbahan piring. Atuh teu kira-kira gumilar waseunana teu ngalobakeun di carita blacet we manehna muru ka pabrik bari sakalian rek nganterkeun aki sidik. Pamurtala ejeng si bongkok marilu lantaran rek meuting di imahna aki sidik. Aduh, bauna nahawan ieu teh. Saha anu medut pani kabina teh kieu ieu teh? Mang Rekong ngajat bari mencet ilungna. Temong ayeuna mah kumisna geus centang deui. Tadi mah keur aya si colat maling lapes. Aduh, mang mono cek si bongkok bari milu ngejat. Sorana ngirung kakara ayeuna mah ka ambe meleding. Tadi mah katungkulkeun ku kasieun. Sok ngaributkeun Pak Imah ai kumaha atuh salajengna urusan pun incu teh ke sakedah baraya bilih teu nyambung ye nya bilih teu nyambung ye ke sakedapnya ke sakedapnya. Tirasin jeung Ki Sabri maraneh nama duaan bebeja ka Pamurtala ngan kalas we duka ka mana. Taksiran mah rek kadatangan tempat-tempat main pikeun ngadu untung bari ngadaguan datangna beurang. Sadatangna kan tempat ramean anu tadi baliratea. Ayeuna mah geus rempeg deui sanajan sigana teh boh anu ngaramen, boh anu keur lalajona
bari rada cungas-cinges sieun si colat datang deui. Tapi tetela korban manusia mah eueuh lantaran maksudna oge si colat teh ngan ukur neangan hakaneun. Ongko ka manusia mah tarade ganggu deui ayeuna mah sanajan sato mahna oge ngarti yen manusia teh sajenis sobatna teu gana-gana ngaganggu ari teu perlu-perlu teuing mah. Trojo Arman ngahaja di titah nyusul ku Nyi Arum pikeun ngabaturan gumilar. Bring we atuh sararea kaluar ti wangunan pabrik muru ka imahna Aki Sidik. Diulah-ulah oge ke gumilar teh hayang nganteurkeun. Ongkoh deui diajakan ku Pamurtala anu ayeuna geus mimiti kataji ku gumilar hayang samemenang obrol. Anu pikeun Pamurtala mah gumilar teh geus kauji lain jelema jore-jore. Boa tingkat pangabisana leuwih luhur tibatan manehanana. Geus kabuktian kapan waktu dicoba basa sasalaman teh atuh tadi kabireungeuh ku panon pribadina waktu bah jagur rek maragakeun pamajid. Apa nepi ka ngajarig jeung lantaran ditakis gumilar sedeng gumilar mah teu naon-naon. Tegedag bulu salambar. Balik ti Aki Sidik geus peuting pisan. Malah kares menan di pabrik oge geus loba anu teu maen. Jalma-jalma ayeuna mah ngagulung di panggung wayang golek anu ditanggapna nepi ka berai beurang. Harita teh datang adalangna dalang kayat nyeta dalang bintang ti Garut. Ari ronggengna nyeta Nyi Mene. Sanes tulis dereda dieu mah nya sareng teh Nung sanes teh Nung ka mana teh Nung? Ieu mah Nyi Mene. Atuh julu kawih ka sohorna zaman harita anu matak dedengieun geureuleukna. Kolot-kolot nama masih keneh tinggal nut ngadarongeng. Si Horeng Bahdira jeung Paraksa keur ngabadamikeun perkara Arman anu aya patula-patana jeung Nyiningsih. Memang ti beurangna Arman nyarita ka indungna minta supaya buru-buru diuruskeun pikeun nanyaan Nyiningsih ka indung bapana di Cipacing. Anu akhirna mah sararea sapamadegan minggu hareup sararea rek ngabring ka Cipacing nanyaan sakalian terus ngajadikeun jeung nangtukeun walimahna maksudna moal dilalila deui pokona mah asal salamet ginulur karahayuan ulah kirang naon-naon. Nepi kana waktu anu geus ditangtukeun, bring we salarea miang. Nu ti Garut oge sakalian milu lantaran rek terus baralik. Ngan Mang Dekong jeung Mang Salhapi saberesna ti Cipacing teh rek terus nuturkeun di gumilar ka Miramare. Ngarasa melang kanu jadi incu lantaran inget ka Bah Jagur sok sieun engkena teh balik deui. Ti heula ngaleos teh sasatacan rengse urusanana. Teu mustahil mun engke ka hareup bakal datang deui ngajorag ka Miramare. Datang ka Cipacing teu budu pada ngabagiakeun jeung ngabagiakeun di imah Mang Salhapi anu ayeuna geus dicecingan ku anakna Pak Aleh. Pahibut narima semah anu teu disangka-sangka atuh lain saeutik-eutik jumlahna. Bahdira mah saanak pamajikan Katut Paraksa jeung Maimo. Atuh jeung Maimo terus we muru ka imahna anu bareto anu ayeuna dicecingan ku salah saurang muridna Bahdira. Mang Dekong kiparta Katut Nyi Asmi dipernahkeun di imahna Pak Aleh. Nu di imahna Mang Salhapi mangan Asmita we jeung Nyi Esih Katut Gumilar jeung Nyi Arum. Ari anakna Pak Aleh jeung Encuy
jeung Nyikinoh kapaksa nyeret ka dulurna. Didedetkeun di dinya mah puguh heurih mah bisa kaeusikeun kabeh. Teu kacatur kumaha prosesna nu nanyaan. Kocapkeun we geus prung Arman direndengkeun jeung Nyeningsih kalawan salamet lungsur langsar teu pinanggih jeung halangan harungan. Sanajan hajat walimahna istuning basajan pisan. Nu daratang mah teu selikna salemur cipacing tamplok kabeh. Ongko bari sakalian Yunatan budak yatim. Si Sardi anakna Nyikarsi lantaran bapana geus heubeul. Atuh minangka ngareah-reahna kendang cempa ngemprung nepi ka peuting pisan. Tina mah dek dameuh wayang goplek ngandalangna nyata nyeuh huntu jeung katarajang ambeien. Kumaha we tambahan. Anu ngaregana murid-murid Bahdira cingkalayang pilih genti malah Bahdira sorangan pipilueun manjarkeun teh turun kaul cenah. Mang dekongnya kitu keneh baraya dipaksa diguguja ku Bahdira teu meunang embung geus puguh ki Parta jeung Asmita mah karepna masing-masing da eta cenah mun ngadenge sora kendang teh komo ngadenge kempul jeung tarompet suku teh geus asa kakejetan we. Teu katinggaleun Bu Dewi nyaeta guruna Depi lain aja Tuti Devina meureunnya. Bu Dewi jero rias panganten oge belaan cul naon milu ngibing pakaulan dina tepak tilu pareredan. Teu sangka eta jurus rias ngibingna da eta we panggung ge nepi ka eueur lamun parengkeur teten jelag teh. Ngan mangsal hapi jeung paraksa anu teu pipilun teh. Basana nyeri cangkeng ulut lumaku sakitu jauhna. Peutingna dirah-rah teh panganten mah megod we diinggonna dibaturan ku Bilar jeung Nyi Arum. Galuntreng opatan ngalobrol bangun pogot nakar. Babakuna mah keur ngagonyak panganten. Pang-pangna mah ngagaronyak Nyeningsih anu gawena ngan uman imen semu era kitu nya dacan ngawitan ngarujangkrik pangintennya. Ari Harman onaman da puguh lalaki digonyak teh kalaka ngahajakeun ngahaminan oge teu kireum-kireum taya riuk-riuk atoh we nu aya jauh tina basa era da puguh geus kacipta ti anggalna keneh. Engke mah teu kengeng eraan nya nih ya. Sok we datos kawajiban kitu tanya pantos resmi ngahiji ngajatuk rami ning. Eta mah silakan aja bae lipurak ayeuna oge nya ngan pantot tulakan bilih seueur aluna roong nya. Teh mah meni kitu kabdi teh. Nya bener. Bisi dek ngadu unur-unur mah. Nyi Arum siga anu heueuh mamatahan panganten awewe. Pamaget mah sok pundungan komo upami di tonggongan mah geranya. Mana sok tara asa-asa. Nyi Arum nyari telam bangun dari anaker. Tapi bari dibarengan ku karacam kerecem kasalakina. Ini sok itu secemang kabdi teh ce. Ini alarisin ce. Sok sanos abdi tos rengse tina menstruasi ce. Tah komo kitu teh kata mah dek kandu domba dek kandu jangkrik geula-bageakeun salaki ye bisa gedengeun naon teh kawajiban teh nya. Oge geunah teh karasa ku euceuk ngeunah teh ieu tong boroneng di samaraan ditamu oge caroskeun ka caroge euceuk. Nyeningsih nusret ka salakina jeung ka Gumilar paromana bangun kaget. Lakna teh diwatosan kitu ku emak Ningsih. Sok kumaha atuh ce? Nyeningsih kawas nu panasaran. Eta sok ngarawe geura nya. Walau Nyi Arum meureunahan piseurieun.
Nah, ari ucu jeung ngareweg sangat lupa disarakeun jeung monyet wagreweg. Nganggo ngareweg sagala deui. Nah, leres kitu. Nyening sih teu percayaan. Tapi beungeut nama ngariuk muringis gitu. Ih. Ai teh. Sok we taroskeun ka Kang Uum tah. Nyi Arum bali ka Gumilar. Yang lompat we ka emak atuh. Nyening sih ngadele ka Arman anu keur nyerengeh bangun atuhna keur digonya kitu teh. Is tekengeng atuh ning da kumaha oge piraku di waradotos janten kewajiban nya. Kewajiban Kang Arman ayeuna mah bade dibeureum bade hideung oge bade aju wadi aju gedang, entep seureuh, taplok senok kitunya nyurungkuy unur-unur pek eta mah tos kewajiban. Digagaikeun ku batur teh kudu atoh urang teh nya karasa ku ieu ka mengusung wajan ke da teu kaul nying ka hordeng teh. Sok da eta mah tos Kang Arman anu kagungan nya. Nyi Arum nyerenge. Kedah cicing we nya direweg oge kitu. Nyening sih polos naker. Rutet deui ka Arman jeung ka Gumilar. Ih, sanes kedah cicing ning, kudu aya perlawanan pan deui ka penjajahan oge beulana teh teu diabur kitu wae. Aya mayakeun perlawanan mah geuningan teu burung we insah di nagara urang. Tah ieu mah lain perlawanan kudu insah Arman besung manget ari kitu mah nya henteu kawas gebog gitu tah. Abdi mah teh apa sih mun disebatkeun gebog abdi kumaha sih ya angke lah karasa kuning sih nya. Benar abdi teh kedah cicing we gitu di kumaha gitu ce. Nah nya sagede kudu aya perlawanan nya supaya lalaki teh lebih sumanget dina nawus umurna. Sanes kedah cicing ke der di sangka kumaha ih seugeuh ge lamun cicing beli sangka gebog mudun ke di area di langsung pikir masjid buka pamajikan teh mun teu aya tareka pisan mun teu aya ojahna pisan ngabeta mah siga gebog tuh pan isin. Nah kedah kumaha atuh teh lawan ulah diantep tuman lalaki kitu mah pek kitu kan nya. Eta mah dek jair munur atuh dek jair diguri lempek nya dilawan kumaha ari eueuh abdi mah teu ngalartos ce mah oge kiateun atuh ngalawan pamagetna ce. Nyening sih teu kebat nyaritana pas semona ngariuk kaget. Tampiling nu kitu mah nya salaki kitu mah tampilna lain ku ieu ku pipi jeung ku imut. Pila kaning lalaki digulina oge ditilepkeun teh oge kitu tanya. Masa kumaha talagaan geura ke nya. Nyi Arum nyi Kikik ngusak kana tongong salakina. Sieu mah sugan teh leres baru ku abdi di Bandungan tapi kalau ka Cianjuran teu onyeh pisan mamatahan teh sieu mah ka abdi teh nya abdi mah da polos teu terang naon-naon atuh ce. Nya nu matak ieu papagah teu ce teh cing lerap ka hideep bagiakeun salaki eta meme ieu teh meme kawin teh dikeperukan heula ieuna kasurna si muncul beli aya tumila tah. Apa istilah aya istilah kieu tumila di adoboksen tah lain tumila angke di adoboksen teh hideep jeung salaki kitu nya. Eta mah nya nya eta teh leres eta dingsi eueuh mah sanes lulucon sanes kabodor sanes pelawak eueuh mah ngan peda geus pengalaman boga salaki tah jadi urang teh dinikmati disyukuri endah bakona mah endang bo kitu nya anyar pangantel usum hujan kieu mah dibagiakeun atuh dihanapeun dipan eta tuangeun raginang wajit opat segala kena nyampak terusna oge eta non teh sahu bokakak disogekeun ku Ibu Rama ku juru hias oge diutamakeun panganten mah dah nya pek purak tali sagedengeun hidup murak sagarupa nu aya dina kolong dipan hidup oge kedah
siap ikan dipurak. Dipurak kumaha ce? Tong seuri Ece lain ngabodor, Ece lain mamatan tepuguh. Ya mah esuning bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami, begitu juga kewajiban suami terhadap istrinya. Oh mah, ye dangkeunnya ning sih. Hiji waktu hidup teh aya kakesel ka salaki dina sare nongongan ka salaki. Nu maha kawasa ceuk Bapak Ustad. Moal ngahampura, moal dikabulkeun doa sapoting halita tuh ancaman lagi. Bener teh. Nu matak pek bisik salaki meuleunan barek digawe kitunya hayang ngadu pangal kitu tanya hayang usian kelete bae laksanakeun nya. Mun bisa mah salah kita ceramani heula kitu make micido pokona mah kumaha bikin endah atuh ning si oge dasarna tong anu geus nya dasarna anu mulus kene bisa kita semangat ulah haleupun salaki dasarnya teh ponongeng teh katingali video shootingna tah teh kengeng kitunya cuma abi teh ngatos ieu cuma cuma sok ngalonya nggak abdi mah terang pan abdi teh acaranya pengalaman cie iya nu mata ku ece di papatahan teh lain lulucon ece mah pamik itu mah kang oge sok itunya sok ngarawe ka ece tara kang mah sok daroskeun tah da ece mah tara nongongan anu mawi ning oge kedah hideng ya kedah hideng kang Arman oge moal da ning oge tangtos hideng sapatos ece kitunya ning umatnya ningnya Arman nemrong bari melong leleb iya duka gitu ciwit gerak nyening sih nyumputkeun beungeutna rai katemong beureum nambah-nambah manisna kareueutna beungeut dina riasan anyar panganten. Hayu Kang Uun, urang kapayun we keun panganten mah ulah digamahan, bisi meureun ayeuna langsung bade murak parukuyan keun antara da geus diberjaan kitunya cara-cara nama kitunya jeung nadi ai masalah murak parukuy mah teu kudu dipapatahan ketang sejeuma ieu ciwit geura ceuk Nyi Arum bari cengkat. Ning oge bade kapayun we ngiling siang direweg nyining sih kitu nate bari rek cengkat rek nuturkeun ka Nyi Arum teh kengeng atuning benten deui ana mah tos gaduh kaluwaneun hese nyebut kawulaneun tekengeng atuh tekengeng keluar di kamar panganten bisi kaseled ku jurig burayot burayot teh Nyi Arum bangun dari nyaritana da di dieu mah tara aya jurig burayot atuh ce nyining sih teu ngartieun beuteu meunang diwartosan ning mah biasana ning panganten masok disampeurkeun ku jurig burayot ya nu mawi ulah kaluar eta teh pantlanganana malah dina jero saminggu mah omat ulah kaluar magribnya ceuk Nyi Arum bari metot leungeun salakina berenye ngajak seuri heula ka nyining sih geus kitu mah ngojengkang we kaluar ti nggona panganten ting koloyong nyampeurkeun ka hareup nyaeta nempokeun anu keur ting kalayang dipirig ku tepak dua irama trompetna mani ngagelik. Di luar masih terus ayeuh-ayeuhan saruka bunga. Di kamar panganten geus jempling. Sigana mah jempling sol teh da sanyatana mah duanana teh keur galecok ngawangun carita anyar,
oge kemikirkeun jurus naon anu sejadi wangun pikeun ngadu jangkrik. Carita anu mandiri ngan ngawungkul keur anu ngabadanan. Anu sejen mah sama sakali teu meunang nyaho, bari ku tukang ngadongeng oge teu nyahoeun. Sumawona mun hayang ngadengikeun, tuning dilarang pisan. Bantrok jeung basa pamali teu beda we jeung ngaganggu buah holdi wani ngarempak geus pasti bakal tideuha. Teu beda ti nasibna kaluhun urang baheula Nabi Adam jeung Babu Hawa nepi ka lumungsurna ti sawarga teh lantaran keuna ku supata ti Nu Maha Kawasa. Ngan saminggu riung mungpulungna di Cipacing, Asmita jeung Kiparta katut bojo-bojona geus ngabiur ka Garut deui. Bumilar jeung Mang Salapi katut Mang Dekong nya kitu deui para sesepuh-sesepuh anu sejena terus marulang di Kapakidulan. Anu pangantenan mah cul we pada ninggalkeun. Keun bae da geus salamet ieu. Ngan bari runtut raut sarta mulus rahayuna kuat karandapan gogoda rencana anu memang pikeun jalma hirup mah mangrupa sesekelan anu teu bisa disingkahan. Pasti karandapan lah ngan datangna heula jeung pandeuri lantaran eta teh mangrupa hiji ujian hirup. Bongan aya basa sabar jeung tawakal sarta iman ka Pangeran. Memeh marulang teh Asmita mah jeung Kiparta ngagelenut we mamatahan ka Gumilar. Gegelina mah nyeta nyaram supaya ulah kula-kuli dikontrakan. Leuwih hade kudu daek dagang pikeun modal mah ku itu ku ieu oge pada nyanggupan. Boh rek kana balantik, boh rek nulutkeun bapa kukutna atawa kana jual beuli areng. Nyeta nuturkeun lacak usaha Asmita anu jadi bapana. Kuduana oge pasti bakal dijejehkeun. Ku Gumilar disanggupan, puguh manehna sorangan taya harapan pikeun hirup di kontrak mah. Paling-paling meureun ngan saukur jadi kula-kuli biasa. Pasti ke kaharep mah bakal nuturkeun tapak lacak anu jadi kolot-kolotna di Garut. Ngan sa ayeuna mah rek cicing heula di Miramare nuturkeun anu jadi mitoha. Kurang hade jodol ditinggalkeun mah maklum. Saranueun keneh da moal teu kacida berat ngan ditinggalkeun ku Nyi Arum teh. Bogoh anak awewe baringan hiji-hijina deui. Ari pikeun Nyi Arum mah masing dibawa pindah ka mana-mana oge geus ka irong moal nepi ka Mungpang. Geus ka koreh kumaha pamadeganana. Salajan sakumaha beratna oge kanu jadi indung bapana ari dibawa pindah mah ku anu jadi salakina nya moal bisa majar kumaha. Aya geuning baraya paribasa. Cul kolot moro ka jodo. Sanajan dibawa kaliang cocopet oge kudu daek nuturkeun. Kanyaah kanu jadi kolot mah sanajan pajauh kahalangan ku legana lautan oge bisa wae dilaksanakeun. Kahiji kitu. Atuh kaduana aya gerentesna ti Aki Sidik cenah rek merede ilmu ka manehanana. Kasanggup Aki Sidik kieu teh sanggeusna nyaksian basa riributan jeung Mbah Jagur teh ya. Bisi bae di akhir baring supagi datang deui ka Miramare lantaran mun dilawan ku ilmu anu geus aya mah kawasna bae rada-rada hese diragrageunana. Ieu sababna anu matak Aki Sidik rek mere hiji de ilmu pangawuruh ka Gumilar duka ilmu naon lantaran Aki Sidik sorangan tacan disebutkeun.
Sangkaan Aki Sidik teh lain ngasaukur sangkaan anu gak buta tuli atawa sangkaan anu dijeunjieun. Memang teu salah saceuk oge lantaran ku ngejat Abah Jagur waktu diadu jeung pamurtala teh. Sanajan bener manehna tak carumasa eleh, tapi hatena mah geus ngarasa seber. Ieu sababna anu matak maehna terus ngejat bari susumar yen kaharep pasti bakal datang deui pikeun neruskeun dihancana. Sadatangna ka padepokanana di ujung kulon, kalawan dibarengan ku si Jamian, manehna terus nyepi ka guhana, meuseuh diri ninggalkeun di kakuatan atau ningkatkeun di kakuatan sarta pangabaruhna pangpang namah dina kadugalan ilmu batu karang. Gerak lancah maung anu jadi analanana dironjatkeun deui kahebatanana. Geus puguh gerakan-gerakan sejena nu disebut gerakan badak cihea, gerakan bagong bayangan, gerakan kolecer muih, jeung gerakan pucuk awi ketebak angin kabeh ditingkatkeun deui kamampuhanana. Malah manehna ayeuna geus hasil nyiptakeun hiji gerakan anyar, nyaeta gerakan runtak jagat, oge nu dieusi ku jurus-jurus ciptaan anyar anu tacan kanyahoan ku lawan sarta kacida matak mateni. Malah jurus gugur gunung oge nya di dinya di tempat atawa di tempat keunana. Ngarasa dirina geus maju mun dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Dengan kekeun deui biur we manehna indit ninggalkeun padepokanana. Kadua si Jamian kalawan di jero dadana pinuh ku rasa anu nguntab-nguntab, rasa hayang malas kanyeri ka musuh-musuhna anu geus kalantarankeun tiwasna si Darba jeung si Piong. Baraya Cakra mun Mbah Jagur jeung si Jamian keur aya di perjalanan keneh rek ngajugjug ka Miramare. Gumilar mah harita teh keur digembleng ku Aki Sidik di hiji tempat di sisi basisir. Tempat baheula basa Gumilar digembleng anu mimiti teh dina gulidagna Galura Laut Kidul. Pantesnya ngan ayeuna mah henteu dina cai di tengah-tengah laut, tapi di darat teu jauh ti Kikisik di hiji tempat padataran anu masih keneh rajeg binuh ku tatangkalan sarta sakurulingna pinuh ku rawa-rawa. Mun berang mun peuting teh ting harieung ditapu ku reungit-reungit nu teu saeutik bahayana pikeun manusia. Harita Gumilar jeung Aki Sidik kedariuk dina luhur batu hanapeun tangkal kai. Hanapeun tangkal kai sagede beutu muning. Ngareureuhkeun kacape kalungse bari ngarasakeun nikmatna angin anu nebak ngahilibir. Poe eta teh minangka poe panganggeusan. Gumilar geus tamat ngalap ilmu panemu nu diajarkeun ku Aki Sidik khusus dina gerakan-gerakan jurus alif. Nolobana 30 hiji gerakan. Nya jurus ieu anu ti heula dijangjikeun ku Aki Sidik ka Gumilar teh. Anu tayalian samata-mata diancokeun pikeun yang hareupan Mbah Jagur lamun manehna datang deui ka Miramare. Tekinten abot na Aki. Ieu jurus teh rasa mani asa saroplok tulang-tulang teh. Gumilar muka caritaanana. Sangeusna sailila pada ngahanang bangun aya nu dipikiran. Ya sakitu mah teu sabaraha jalu. Baheula mah basa Aki mimiti diajar di Mamatu Bagus di Banten. Hiji jurus teh teu kurang ti saminggu marukanan. Nepikeun ka dina gerakan jurus ka hiji teh. Boh tak-tak, boh sirah. Sama sakali teu meunang aya nu robah teh jalu. Komo bari jeung make ngareundeuk mah
dipahing pisan eta teh Aki Sidik kajelaskeun. Hidup malantan geus boga dasar nu kuat jalu. Sumuhun ti sabulan teh taya nu hese. Geus tamat teh nu kaliwat. Kacida pisan bedana jeung julus-julus atau gerakan nu geus dipibanda ku hidup teu heula teh jalu. Dina ulin Alif mah sama sekali teu meunang mundur sanajan salengkah TTKD nya. Bisi poho lantaran kabeh tanaga teh dibusirkeun dina tenggelan-tenggelan anu salawasna ngaruntuh jalu. Sata lamun lawan ngagunakeun ulin lair atawa upamana cungcat cincet kurang kudu dipancing sina leuwih adek sina deukeut daos sabab